Iya lembur kayak amatnya kamaran aja mah gitu ya, padahal mah iya bulan suci Ramadan nganjang ya wanjangan nih ronda baik gitu ya sampai sahur lumayan sugan baik ya ayo numere LDR samping salah THR. Aduh kayak strategi naon deui nya supaya bisa deket jeung si Neng sampai ke bawah mimpi kok aing. Neng. Kudu minta pendapat saya nya. Kayak. Nah, masalah percintaan, masalah perasaan, kudu augen ya mah. Bener, augen. Di mana sih tanya? Ripuh sangsang. Salah. Sayang, ripuh sayang. Biasa anak jam sakieu saya teh masuk tungkang-tongkong teh jelas. Teh angkeun belah. Gan panggil di jalan. Kumaha ya turunannya? Aduh. Curang ya kena jukut. Lain karena hati. Aduh. Nah, Korea mikirin mengatip baik. Kering kena gitu ya. Aduh. Apa aing kangen ya kamu ngatip ya? Aduh. Ada binatang yang lain tak? Saya tak. Asa-asa amat aing. Buang augen. Tarangna bersinar. Alabatan buta aman eta mah. Tapi mengapakah ini mengapa? Moal salah deui ya. Anu tarna her si Eddo. Turgendon Juan. Ngajak manggain udah ke sahur lah. Seberapa itu keluar iman. Bahagia Mungkin aja di atas penderitaan. hebat amat nyanyi lagu dangdut buang kolot baheula bae. Walaupun orang tua tak merestui, ku dengar. Woi Augen, lagu naon nih ngeunaan amat? Mengapakah diriku? Mang Anjuk, di mana Mang? Biasa ya Mang, hiburan sejenak teh Mang. Woi Augen, naon di pareuman ya? Keur ngeunah-ngeunah joget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, gimana baik? Cager. Duh, Mang Nen ada mendingan buku bayu. Awak. Alhamdulillah gitu mah. Oh, buku mah. Nah sekali juk. Mamang sih ngaganggu bae, waing keur ngeunah-ngeunah yo ngadangdut debu-debu jalanan, derita anak terek. Bura tuh Augen, namun orang ngeganggu. Tadi orang ngalamun tanggal buah sampai ragag. Ku aya naon Mang? Tangkal buah di lamunan. Waduh aing mah. Kumaha ieu konsep kayak tidak baik, waduh, molendah. Urang galau Augen. Pikiran si Neng Ica bae.
Waduh, Mang, can beres bae gitu. Masalah Ica yuk. Can beres Augen. Kurang ka dia ge. Rek neangkeun Augen yang minta donasi setik mau Augen. Kek, Bang. Emangna aing bendahara minta donasi. Solusi Augen. Augen kan jomblo senior dia. Sugan bae urang menang bencarahana gitu. Mang Den kumaha cager? Kangen aturan kana Mang Den ya. Alhamdulillah, Mang. Aku cager ieu. Ngajakal. Mamang maraheun. Sok aya bae, kangen kana lalaki, anu malen kana awewe kangen mah. Misalnya kamu salah betul yuk. Ayo berangkat lah. Yuk. Lah, Mang. Masalah awewe, perasaan dan cinta. Gampang, Mang. Serahkeun bae kana Augen ya. Tapi ulah di dia urang. Pindah lokasi. Pindah lokasi ka mana Augen? Emang warteg jam sekieu buka kayaknya? Ih, gelai. Nanyain warteg. Mending ke rumah Augen. Masih kena ada orek tempe. Saya buka tadi, Mang. Ya udah itu Augen. Kita berangkat sambil curhat sambil ngopi manja. Cus. Ai, eta Mang anjuk. Gelai aing ngadeuna. Waduh. Pusing aing ngelilingan lembur geus 7 kali. Gemah jigacan. Eta si eta nurugtug bae eta leumpang. Lain nangguan aing. Ih. Aing susul lelah karunya. Kayak aneh Mang Den. Kamar aing budak ya. Woi, Mang Anjuk, tangguan. Aing nurugtug bae leumpang cokor ieu. Augen. Lamreta. Tungguin Mang Anjuk. Tungguin sebentar. Aduh, Mang Anjuk, jangan jalan kaki. Oh iya lupa. Pegang naik motor aja sini. Ya udah. Ayo, naik motor ayo. Ayo, Mang Anjuk. Oh iya siap Augen. Berangkat. Keren ya. Oke. Nyampe, Mang. Oh, udah sampai Augen. Iya dong. Sebentar amat sih. Mari kita cus masuk. Amazing. Mang, jadi Mang, dik nanya Mang. Surang ngobrol di dibayar. Bah, indah pan. Aduh. Kayak gini Mang tadi curhat naon ieu kayak di itu urang tadi yang sepupu ID mah ya. Biasa Augen, yang si Caca minta solusina ya ka Augen. Gan bae Augen boga cai supaya si Ica manting ka urang gitu Augen. Keke heula Mang. Emangna aing dukun ya main cai-cai atuh cai mah loba di masa nginum ga ya. Lain cai eta Augen. Maksudnya urang ieu haus, hayang minum. Geus lah Mang, ulah nginum-nginum amat lah, da kedeung ge saur urang. Sangeuk ka jero na imah kunci keneh. Terus kumaha ya Augen masalah si Ica ieu ja urang kepoekan ieu ke si Ica. Geus lah Mang, 5 bulan puasa kudu loba doa. Kayak jodoh mah moal ka mana ieu. Intina mah kudu boga kawani bae kadinya nama. Terus cinta dan perasaan mah kege nuturkeun ieu Mang. Kumaha teh? Siapa itu Augen? Ari kitu mah. Mang rek pulang nanya ke sahur. Apa? Geus Mang, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jis. Cager mana? Yes. Woi, yes. Setak munah. Kamu tuh jelas lah. Aneh aing cetak. Karena gitu koyo. Stres mah. Keutik bener teh. Aneh aing. Aneh aing. Panggilna Ajis deui. Apa Ajis jodoh aing lain Ica? Jis? Jis kenaan Jis?
Babak pariata. Waduh, yang cabak sarang na ya. Panasan, gampang suka yang kene, jelas biji.